Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang pungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Ninangtukeun sikapna sok sieun nyisuangsih tacan sare akhir nama terus ngeteyep lempang lalaunan muru kanggona nyisuangsih tina liang bilik Mang Obel noong tetela nyisuangsih geus sare tibra sanggeusna yakin kitu Mang Obel gura-giru init malah setengah lumpat tujuan anu tangtu taya deui kajaba tinuju ka Pasir Macan tempat di mana Bardan adu hareupan jeung si Gimbal keur ijen jajaten. Sajeroning lempang Mang Obel hatena henteu weleh nyarita sorangan. Hanya kajang Bardan make jeung heuh digugu eta panangtang si Gimbal. Make jeung digugu segala rupa nya. Kawas anu henteu apal wae karampog atuh. Anu kitu mah cadu make kudu nyatria dina mangsana ijen jajaten. Coba lamun nepikeun ka Bardan dilicikan terus nepikeun ka cilakana atawa komo nepikeun ka ngalayang jiwana meureunan jelas hiji karugian anu lain saeutik. Aduh nyaan yeuh nyaan salah pikeun jang Bardan salah demi ajen diri wani nempuh bahaya anu bener-bener ngancam kana kasalamatan jiwana nyaan salah jang Bardan teh salah mangkaning jauh deui teh ye ka Pasir Macan teh dada anggang oge geningan. Mang Obel lempangna beuki gancang sakapeung sok terus lumpat lantaran hayang buru-buru tepi ka tempat anu dituju. Pikiranana henteu waleh ngait ka Bardan sok inggis nepikeun ka meunang bahla.
sedangkan Bardan harita memang bener-bener keur nguras tanaga jeung pikiranana, puguh memang leuwih hese adu hareupan jeung lawan anu saguru saelmu, sabab masing-masing geus nyaho kana modal sewang-sewangan. Satiap tata gerak anu dilakukeun ku si Gimbal atawa ku Bardan memang geus pada kabaca ku pihak lawan. Teu matak aneh lamun anu tarung teh beukeul lila beuki ragot tanpa bisa ditangtukeun secara pasti saha anu bakal unggul. Anu jelas duanana sarua pada rikatna, sarua pada tanginasna, jeung sarua pada ahlina dina ngulinkeun bedog nu aya dina cekelan leungeunna sewang-sewangan. Sanajan tacan aya nu kabeunangan ku seseukeut bedog, ari lain ku tajongan atawa teunggelan mah, tapi jelas karasa ku Bardan beuki dila beuki ngurangan jeung karasa mimiti leuseuh tanagana. Sasat anu nguras tanaga jeung pikiran sangkan ulah kapalingan gerak kudu jadi lawan. Bedog bantrok deui pikeun anu kasakitu kalina. Suku Bardan mata dina lolong kerang anu kosong, cekrot ngakan kana iga burung lawan bangkieung. Si Gimbal awakna ngabangkieung mundur ka tukang. Sorot panon si Gimbal katingali semu beureum siga anu hurung, bener-bener beuki nguntab panas hatena. Tapi si Gimbal masih keneh pinuh tinimbangan, teu bisa ngayakeun panarajang anu sambarangan upama teu hayang cilaka dirina. Nyata si Laing memang hebat sia Bardan. Tapi ulah waka bunga sepeda geus bisa ngasupkeun 2 kali teunggelan jeung tajongan sia. Tingalikeun ku si Laing ayeuna ilmu naon ieu? Ya! Si Gimbal katingali ngagibrikeun buukna dibarengan ku ngagero, muh matak aneh pikeun Bardan. Pabaur jeung naon kitu teh kaget sabab buuk si Gimbal ngadadak jadi jarocong teu beda ti bulu lanak. Ilmu anyar sia deuleu Bardan. Disampur teu bogaeun sia. Teu bogaeun deuleu. Teu bogaeun ilmu anu model kieu sia. Ayeuna rasakeun kahebatan ilmu anu dipemilik ku dewek ku Andika sia. Ya! Si Gimbal maju narajang bedogna nyabet kana dada, sedangkeun buukna ku cara digodeg jeung digidegeun sirahna buuk anu heuras bet teu beda ti jarak bae nyabet kana beungeut atawa beuheung Bardan. Ugube eta kayaan teh memang di luar dugaan Bardan. Anu estu teu nyangka upama si Gimbal boga ilmu simpenan hasil guguru tinulian anu acan bisa kanyahoan sapinuhna ku dirina nepikeun ka mana ajen kamampuhanana. Bardan bener-bener kudu musirkeun tanaga jeung pikiran sarta kabinekasan dina ulin bela dirina. Sabab buuk si Gimbal tetela boga kaistimewaan dipake narajang sajabana ti ancaman bedog anu memang teu weleh ngabahayakeun lawan. Tacan oge Bardan bisa nangtukeun sikep jeung cara geusan ngalumpuhkeun ilmu si Gimbal nu tarung bari ngagunakeun buukna anu ngadadak heuras siga kawat. Cileng aya sababaraha hiji jirim anu kaluar ti tempat panyumputanana anu memang tayalian kajabat dirampog anak-anak buahna si Gimbal. Katingali malah si Kewor mah geus langsung ngalugas bedogna. Seret cerat cileng. Bardan micieun awakna ka tukang mangsa nyingkahan panarajang. Sregede Mancuh deui dina tangtunganana musirkeun paneutupna ka hareup tetela. Didinya gesting jarantang sababara urang jirim jalma anu apal pikeun Bardan mah nyatana si Kewor. Harita kadenge si Kewor nyarita, "Hei Bardan, penting ieu maneh ulah ngarepkeun bisa balik sia deuleu. Sabab dewek
jeung anu sejen-sejena boga karep pikeun ngaracah awak manesia. Ayo barudak, urang recah euy awak si Bardan dina peuting ieu. Urang jieun sababaraha bagian awakna euy. Ayo. Bardan narik napas panjang, ngageter hatena, lain ngageter seber atawa sieun, ngan dirina bener-bener kaentepan ku amarah anu beuki muncak, pang-pang namah ku si Gimbal anu tetela bener-bener licik teu nyatria. Sangkaan Bardan si Gimbal ijen sacara lalaki sajati tetela nyalahan, sabab buktina ayeuna dirina dikurung ku si Kewor jeung anu sejena, nu jumlahna teu kurang ti 8 urang, 10 jeung si Gimbal sorangan. Bardan ngarahuh dina hatena cacak adu hareupan jeung si Gimbal masih keneh tacan aya kapastian nah hadirina anu baris kaluar salaku anu unggul. Ayeuna geus kudu nying hareupan bahaya anu leuwih gede sabab lawan memang nambahan. Aing bener-bener teu nyangka lamun si Gimbal rek licik tindakanana. Mangsa tanaga aing geus leuseuh jeung ngurangan, ayeuna datang anu ngaraponan. Kudu kumaha ye? Nying hareupan nanya. Kudu kumaha? Bangsi, pamajikan akang boa-boa ye. Bener dina peuting ieu akang bakal cilaka. Sabab memang ayeuna bet nyantong aya di hareupeun geuningan ieu picilakaeun teh. Kitu gerentesna hate Bardan dina waktu harita. Si Gimbal ngalengak seuri bangun anu suka nakeranan, ningali Bardan muterkeun paneuteup-na ka sakuliah eta patempatan di mana rajeg jirim-jirim anak-anak buahna anu bakal maju pikeun ngaraponan. Ayeuna ka Bandungan sarta bisa karasa ku si laing sia Bardan. Wani ganggu ka dewek ngandung hartib modar bagianana sia. Si laing geus moal bisa lompat deui deuleu. Ieu tempat geus digabung. Hartina dina peuting ieu jiwa si laing bakal ngalayang sia. Hayo Kewor. Geus teu kudu mican deui waktu. Maju recah si Bardan. Si Kewor muterkeun paneuteup-na ka batur-baturna anu sakaligus mangrupa isarah pikeun majuna rajang babarengan ka Bardan. Bedogna diacungkeun ka luhur terus ngagero handaruan. Ayo oi, urang recah si Bardan. Pasir macan urang sina baseuh ku getihna si Bardan. Maju. Ya. Cerat cereng. Meh dina waktu anu bareng, anak buah si Gimbal pada narajan metakeun bedogna masing-masing. Bardan bener-bener ripuh kayaanana. Sanajan nya dirina geus asa ku elmu anu kacangkingna, tapi jumlahna anu teu saimbang muh lain kaayaan anu nguntungkeun pikeun dirina. Kapaksa Bardan loba ngutamakeun karikatan badana dina mangsa nyingkahan panarajang lawan. Dina waktuna Bardan lepas tina panerajang hurupan, si Gimbal majuna rajang leuwih ganggas batan tadi. Pugube ripuh kayaan Bardan teu matak aneh lamun dirina beuki lila beuki kadese. Mimiti karasa awakna kasabet ku seseukeut bedog, sarta mimiti karasa aya getih anu kaluar masihan awakna. Si Gimbal jeung anak buahna teu beda ti ajag-ajag leuweung anu lapar ku getih. Tindakanana bener-bener geus teu make deui rasa kemanusaan, nu penting hatena ngarasa puas upama teh mah nepikeun ka Bardan mandi getih direcah awakna. Srebet kulila. Bedog si Gimbal datang deui naratas ngarah kana beuheung Bardan anu kakara ngalepaskeun diri tina panerajang hurupan.
ngagilek awak Bardan, tapi kurang cepet da puguh geus leuseuh tanagana. Bret. Leungeun Bardan lebah pigeulangna kena ku sabetan bedogna si Gimbal. Wadah. Bardan ngegero lantaran pigeulang leungeunna buntung sarta bedogna ngaceleng lepas tina ceklanana. Getih mancer tina pigeulang leungeun anu buntung. Modar sia dina peuting ieu maneh Bardan. Cilem corak cilem. Sababaraha hiji jiri maju deui narajang. Cepres. Karasa aya anu nyabet seseukeut bedog kana awakna Bardan dituturkeun ku getih anu maseuhan awakna. Ceprot. Tajongan suku si Gimbal keuna nenggel kana dada Bardan. Cengkang. Bardan ngacengkang ka tukang bari ngegero nahan ka nyeri. Waduh. Bardan bener-bener ripuh sanajan usaha satekah pola ngabela diri. Tapi anu geus tatu katambah tanaga anu geus ngurangan meh beak ngajadikeun tata gerakna mubuh teu bisa dijadikeun jaminan pikeun ngabenteng dirina. Bardan ngabebengkang rubuh nang karak dina luhur lemah dina kaayaan mandi getih. Sapasang panon anu ngawaskeun jeung ngabandungan ti tadi kana eta kajadian ngagero ngomong sorangan. Tiwas nyaan. Cilaka kayak kieu mah yeuh jang Bardan jelas paeh pada ngarecah awakna. Aduh, kejem nyaan telenges tah si Gimbal teh. Aing kudu buru-buru ngabejaan nyisuang sih kayak kieu mah. Manehna kudu nyahueun kana ieu kajadian. Hampura jang Bardan. Mang memang teu bisa nulungan. Mang Obel langsung harita keneh ngabereng-beng lumpat geus poho di kacape. Kajadian anu lumangsung di Pasir Macan bener-bener di luar dugaanana. Bardan geus jelas mandi getih nu tangtuna oge terus direcah awakna luyu jeung ancaman si Gimbal katut anak-anak buahna. Dapuguh lumpat barijeng di barung ku hate anu gempeur. Teu matak aneh lamun Mang Obel gancang tepi ke tempat anu dimaksud. Sedengkeun Nyi Suwangsi ngarasa kaget ku anakna. Sabab orok anu keur saretibra teh harita bet budang malah terus ngear ceurik terepeh-repeh kapaksa budak teh harita diais ku Nyi Suwangsi. Cep atuh Kasep, kunaon bet ngadat kieu geuningan cep bager. Cep bager anak emak, kunaon ngadat kunaon bager tos repeh Kasepnya. Repeh, tangting te, cep repehnya, cep repeh Kasep. Suwangsi
ngeyong-ngeyong anakna terus keluar ti jero enggon. Harpan bisa panggih jeung Mang Obel anu maturan, tapi tetela ditepas teh taya sasaha. Nah ka mana Mang Obelnya? Cenarek ngabaturan di dieu. Tapi geningan bet teka sampak. Jeung ka mana atuh ari Kang Bardan? Betacan aya keneh embol-embol datang geningan. Geus peuting kieu, kunaon atuh nyari Kang Bardan teh? Can datang bae geningan. Suwangsi ngadadak hatena seseblakan, ras inget ka salakina. Duka teuing kunaon? Bet kokolebatan bae beungeut salakina. Orok teh ngear deui bae ceurik teu beunang diupahan, sanajan di ais bari jeung di eyong oge siga anu terus rasa lamun anu jadi bapak keur meunang bahaya. Brak, panto imah aya anu nembrag di luar solontod. Aya nu asup ka jero imah bari jeung sosolontodan di barung ku napasna anu ngahegak kesang ngaragajag sakujur awas. Suwangsi mundur ka tukang lantaran kaget, sanggeusna jelas saha anu datang kaget pikeun Suwangsi. Sabab anu nubruk panto imah teh tetela geningan Mang Obel. Aya naon Mang? Kunaon meni ditubruk kitu panto? Aya naon ieu teh? Meni reuwas abdi mah ari sugan teh saha? Ih, meni ngahegak kitu deui eta. Di mana Mang Obel? Suwangsi nanya ka Mang Obel. Anu harita masih kene ngahegak tacan bisa nyarita. Nyaan cek Mang Oge teu beunang di bejaan. Aduh. Mang Obel karep mah hayang buru-buru ngomong, tapi carita anana jadi teu paruguh da dibarengan ku napasna anu ngahegak. Suwangsi mimiti kaentepan ku katugenahan hate beuki kuat hatena seseblakan teu pugu, sedengkeun orok anu ceurik teh ngadadak krepeh sorangan. Siga anu mereka sempetan ka Mang Obel sangkan ngajelaskeun naon rupa caritaanana. Aya naon Mang Obel? Cik anu bener nyaritana atuh. Ulah jeung ngahegak kitu Mang. Ulah ngarerewas Mang. Ulah ngarerewas. Budak deui teu pupuguh kalaka ngadat ngear. Aya naon lain kalaka ngahulang kitu atuh Mang? Suwangsi tegenah rasa. Katingali Mang Obel sajoroni ngahegak ngatur napas teh panonna baseuh ku cimata. Malah lila-lila mah terus ngomong di barung jeung ceurik sagala rupa teu beda ti budak leutik. Nu puguh be kalaka nambahan tagiwurna hate pikeun Suwangsi dina waktu harita. Cik Mang Oge teu beunang di bejaan Jang Bardan mah. Ulah ini Jang. Apanan? Geus kejadian kieu mah kumaha aduh Gusti Nu Agung. Atuh. Atuh petana ieu teh kumaha Jang Bardan? Kunaon atuh make init Jang? Suwangsi beuki kaget jeung tagiwur hatena. Sabab Mang Obel nyabit-nyabit ngaran salakina. Sanajan tacan jelas naon anu dimaksud jeung anu dicaritakeun ku Mang Obel, tapi hate Suwangsi begitu genah bae, gancang ngadeuketan ka Mang Obel bari nanya, hari weus-weus di barung jeung hate anu teu parugu. Nah di mana kitu ayeuna Kang Bardan teh Mang? Aya naon? Kunaon Kang Bardan Mang? Gancang atuh bejakeun ka kuring Mang. Nyaritana anu bener atuh Mang. Gancang Mang, aya naon ieu teh? Mang Obel bener-bener teu bisa nahan cimata. Puguh kajadian anu lumangsung sarta diintip ku manehna, hiji kajadian anu bener-bener matak sedih nalangsa kana hatena. Bardan pada ngahurup nepikeun ka mandi getih, terus ngabebengkang tanpa daya. Suwangsi beuki panasaran hatena. Aya naon atuh Mang? Gancang atuh ibu rubajakeun, lain kalakah ceurik teu paruguh kieu. Mana Kang Bardan Mang? Akhirna kalawan bari jeung pegat-pegat dibarengan ku jeung ragragna cimata,
Harita Mang Obel terus nyaritakeun naon rupa kajadian anu tumiba ka Bardan dina peuting harita kalawan lumangsung di Pasir Macan. Meh baik Nyi Suwangsih kapiuhan. Menang beja sarupa kitu teh, tapi tina rek kapiuhan teh tumuwuh rasa panasaran hayang ngabuktikeun harita gancang menta dianteur ka Mang Obel sangkan indit nuju ka Pasir Macan. Dina wanci peuting bari jeung ngangais orok, harita Nyi Suwangsih dianteur ku Mang Obel terus nuju ka Pasir Macan. Suwangsih geus teu malire kana kaayaan tincakeun jeung jajalaneun sigana teh. Nu penting dirina hayang buru-buru tepi ka tempat anu dimaksud. Matak aneh deui, orok teh ayeuna mah teu ceurik ngahep-hep we jempe dina aisan Suwangsih, padahal angin peuting sakitu tirisna. Gusti nu agung, nah tukang Bardan bente benang di bejaan, padahal abdi oge geus terus rasa tadi teh Mang ningali Kang Bardan init bari jeung nyoran bedog segala rupa. Jauh keneh ieu teh Mang. Sajajalan bari jeung ceurik teh Suwangsih negerakeun kahanjakalan. Sabab anu jadi salaki teu terus terang ka dirina. Ih, ari Nyai puguku Mang oge dihalangan, tapi nya kitu Jang Bardan teu beunang dihalangan anu akhirna nepikeun ka ayana kajadian. Nyaan teu sangka Mang mah ku bakal ngaranapan kajadian kieu salaki Nyai. Duanana terus beuki gancang leumpangna. Tapi tacan oge tepi ka Pasir Macan anu memang jarak namah geus teu pati jauh deui. Ngadadak ngarandeg lengkah Mang Obel jeung Suwangsih. Sabab di hareupeunana harita aya anu megat sababaraha hiji jirim anu si mana horeng tayalian kajabat ti si Gimbal jeung anak-anak buahna. Mang Obel mundur undur-unduran ka tukang, sedengkeun Suwangsih meunang sajongjongan mah ngarasa kaget. Sabab asa-asa wawuh jeung jirim lalaki nu buukna panjang nyatana si Gimbal. Sedengkeun si Gimbal ningali ka Suwangsih jeung Mang Obel rada lila nelek-nelek. Akhirna sanggeusna sidik harita terus ngalengkah maju ka hareup ngadeuketan ka Suwangsih. Mang Obel nyarita semu haros-hos. Ieu mah cilaka Nyai, ieu pisan ye anu ngaran si Gimbal. Anu nandasa Jang Bardan teh. Cilaka ya mah Nyai, cilaka. Tacan oge Suwangsih engap nyarita. Harita si Gimbal geus ngalenggak seuri mepeuskeun simpena peuting seuri anu matak muringkak bulu punduk teu beda ti seurina iblis. Suwangsih, sanajan geus taun-taun tetepung, tapi
Ayeuna panggih di dieu pieu, ayeuna panggih di dieu pikeun akang masih kene apa? Sabab Suwangsi masih kene. Oh, sabab Suwangsi tetela geningan masih kene geulis jeung nyari. Akang bener-bener bagja dina peuting ieu bisa tepung jeung nyai. Suwangsi netep seukeut kasih gimbal, jelas ayeuna mah sidik tetela geningan rojak anu nyarita teh. Di mana ayeuna Kang Bardan? Anjeun bener-bener kejem jeung telenges nandasa ka Kang Bardan. Anjeun geningan rojak anu geus jadi pimpinan atawa rampugna teh anjeun jadugna. Bener Suwangsi, bener. Akang memang anu jadi jaduk rampung. Bongan si Bardan salaki nyai pipiluan tur ganggu karena urusan akang. Ku ayana kitu wayana ayeuna ulah ngarep-ngarep deui si Bardan. Sabab si Bardan ngan ukur tinggal ngaran. Awakna dibeak, beak direcah ku anak buah akang. Panon Suwangsi bari baseuh ku cimata teh semu anu hurung. Geus teu nolih yen dirina teh awewe harita langsung maju rek nyakar beungeut nasi gimbal bari nyarita satengah ngacerit. Setan! Kejam telenges, kurang ajar. Kunaon yang naon kesalahan Kang Bardan? Kurang ajar. Mane rojak? Lebih hade kuring ayana ngalayang jiwa. Ayo payan sekalian aing sia. Kejem telenges iblis sia, rojak. Si gimbal mere isyarat ka si Kewor ngarti kana parentah isyarat si gimbal terus marentah ka batur-baturna. Hei, motong jadi cing, gancang cangkalak ya bikang teh. Sarta bawa gancang ke tempat urang. Ulah tinggalin nu lalaki oge tak kudu benang. Montong lumpat sia. Si Kewor harita nyentak ka Mang Obel anu luak lieu krek lumpat. Waktu Suwangsih disurungkeun awakna ku si gimbal. Suwangsih bener-bener kahudang amarahna sarta nekad. Sanajan nyaan pangawak awewe tapi Suwangsih memang lain awewe biasa. Dirina kungsi dilatih ku Bardan nu jadi salakina ngeunaan ilmu bela diri. Suwangsih terus ngagolerkeun orok dina luhur jukut garing rada anggang tempatna. Malah make jeung disimbutan sagala rupa. Orok teh henteu ceurik deui, anehna teh ngan katingali panona bentak siga anu neuteup ka Suwangsih. Sanggeusna ngarasa aman nyimpen orokna, Suwangsih terus harita singkil dibarengan ku Rembay Cimata sarta ngahegak maju ka hareup. Puguh ari keur nafsu mah memang kitu, geus teu make deui loba tinimbangan, nu penting amarah bisa kapeupeuskeun. Ulah alang kumapalang leuwih hade ayeuna. Sakalian diri aing oge paehan sia. Maju sia setan, aing moal sieun. Kutangtungan maneh sia rojak. Alus Suwangsi, alus. Bener kudu kitu ari jadi bikang. Kudu kitu atuh. Ari jadi bikang galak dina keur ngamekna. Tangtu galak di tempat sarena. Montong loba deui pamolah. Kewor. Hayo can galak ta euy. Si Suwangsi. Jeung lalaki kolotna ta sekalian. Hayo maju. Cileng. Si Kewor jeung batur-baturna harita maju geusan nyangkalak Suwangsih jeung Mang Obel. Geus puguh ari Mang Obel mah kuduaan oge langsung teu bisa nanaon. Dua leungeunna harita ditalikung ka tukang. Sedangkan Suwangsih harita bener-bener amuk asor. Tapi nya kitu da puguh pangawak awewe sanajan nya sakumaha gagahna ngamuk jeung ngalawan. Teu burung harita beunang dicerek ku tiluan kaasup ku si Kewor anu geus asak pangalaman. Suwangsih barontak hayang ngalepaskeun diri.
saking kurosa-rosana tanaga ditambah hate anu bener-bener ancur jeung nalangsa lantaran anu jadi salaki aya anu nandasa ambek nyedek tanaga midek tapi kayaan diri teu walakaya antukna Suwangsi beakeun tanaga nepikeun ka ngalumpurukna kapiuhan teu inget di bumi alam. Si Gimbal ngadeukeutan terus Suwangsi dipangku ku manehna. Keur kitu kadenge harita aya sora gaurna mau ender eta patempatan. Si Gimbal jeung anak-anak buahna silih teuteub. Gaur. Sora gaurna maung teh beuki deukeut bae. Gancang si Gimbal nyarita mere parentah ka anak-anak buahna. Ayo, gancang ini jelas maung gede deuleu eta. Anu datang ka dieu teh, hayo, miang gancang. Si Gimbal harita geus leuwih ti heula indit mangku Suwangsi. Sedengkeun si Kewor nyurung-nyurung Mang Obel anu harita jadi tawanan. Gura-giru kabehanana ninggalkeun eta patempatan. Sanajan nya maranehna kawilang jalma-jalma jahat, nyatana rampog anu garang sarta ganggas, tapi ari ngadenge sora gaurna maung mah teu burung be kasima jeung sieun. Da memang lain lawan-lawaneun atuh raja leuweung mah. Saleosna si Gimbal jeung anak-anak buahna katingali aya maung anu gedena keranan, kawasna teh indungna eta maung teh. Sora gaurna muguh matak ender sabeuleureuun eta patempatan. Buluna anu belang coreleng matak soak ningalina. Tetela eta maung teh bet ngadeuketan ka lebah orokna Suwangsih teh anu digolerkeun dina jukut garing. Gaur. Maung teh ngagaur deui. Orok anu keur ngagoler teh harita bentak panona, tapi memang matak aneh. Upama seug harita parang aya anu ngabandungan lumangsungna kajadian di eta patempatan, meureunan ngarasa heran. Sungut maung anu calawak teh harita nampeu pisan dina beungeut orok. Tapi aneh orok teh kalakah seuri malah suku jeung leungeunna roroesan bangun anu hayang dipangku. Seor. Angin ngagelebug di sabeudeureuun eta patempatan. Maung anu sakitu gedena teh ngagaur deui. Kuduna mah kakaraku sorana oge. Orok teh kaget jeung ceurik. Tapi aneh ieu mah siga anu dibawa ulin. Katingali maung teh ngaletakan beheung jeung beungeut orokna Suwangsi. Kajadian saterusna memang matak aneh. Orok anu dibulen ku samping teh harita terus digegel ku sungutna. Orok henteu ceurik, katingali mau ngageboy ninggalkeun eta patempatan bari mawa orok anakna Suwangsi.
RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin berang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya wilujeng kantun.